Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang murid-murid kelas 5. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda nyata tentang guguritan. Naon ari guguritan teh? Guguritan teh nyaeta karangan puisi anu mangrupa dangding anu pondok nungan diwangun ku hiji pupuh. Guguritan adalah karangan puisi atau syair yang berupa dangding yang tidak panjang, yang hanya terdiri dari satu pupuh. Naon ari pupuh teh? Pupuh nyaeta rakitan puisi wangun ugeran anu ilaharna ka uger rupa-rupa patokan, boh patokan wanguna, boh eusina, boh sifatna. Pupuh adalah syair yang terikat yang biasanya secara tradisional dibatasi oleh beberapa aturan, baik bentuk, isi maupun sifatnya. Lamun urang rek nyipta guguritan, kudu apal patokanana, nyaeta kahiji pada atawa bait nyaeta beungkeutan rakit pupuh anu diwangun ku sababaraha pada lisan. Anu kadua pada lisan. Unggal pada atawa bait aya sababaraha pada lisan. Pada lisan eta baris atawa jajar. Anu katilu nyaeta engang, guru wilangan atawa suku kata. Anu kaopat guru lagu atawa sorat tungtungna. Nu kaasup huruf vokal a, i, u, e, o. Dina pada lisan atawa oge disebut sora patungtungna. Pek ditenan contoh pupuh magatru. Pupuh magatru teh boga watek sedih atawa prihatin. Pupuh magatru anu judulna hirup rempuk jukung. He barudak kudu hirup rempuk jukung jeung pada batur ngahiji, samiuk jeung dulur-dulur teu binarung goreng pikir, komo bari olo-olo. Pancen pek ku hideuk tangtukeun jumlah guru wilangan atawa suku kata jeung guru laguna engang sora tungtungna dina pupuh dihandap ieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.